lemah karena ayana lemah mingka ti anjeun. Wujuda dofi karena ayana lemah mingka ti anjeun. Ayuhal muridu jalma anu ngaharep ka Allah, anu ngaharep nepi hate ka Allah. Ayuhal muridu jalma anu ngaharep nepi hate ka Allah. Lianna tokota karena sanyana kekuatan. Lianna tokota karena sanyana kekuatan al-basyariyata anu bangsa manusia, al-basyariyata anu bangsa manusia. Eta la takdiru kekawasa tokoh ala dawami tajali kana langgengna, ala dawami tajali kana langgengna. Tajali teh ngagebrai hate, langgengna ngagebrai hate al ilahi bangsa kapangeranan, al ilahi anu bangsa kapangeranan. Faqallala makanya eutikeun Allah, faqallala makanya eutikeun Allah a'dadaha kana bilangan salat, a'dadaha kana bilangan salat, a'dadaha kana bilangan salat. Bijalil homsina ku ngajadikeun salat 50 waktu, homsatan kana 5 waktu. Ku ngajadikeun salat 50 waktu, homsatan kana 5 waktu. Wa alima jeung uninga Allah ihtiyajaka kana butuh anjeun, ihtiyajaka kana butuh anjeun ila fadlihi kana padol Allah, ila fadlihi kana padol Allah, keunggulan Allah, padol Allah. Biikbalihi kumadep Allah, biikbalihi kumadep Allah alaika ka anjeun. Wa muwajahatihi jeung adu hareupana Allah, wa muwajahatihi jeung adu hareupan Allah laka ka anjeun. Bima ku perkara tuhibbu anu resep anjeun kana emak, anu resep anjeun kana emak. Pakasaro maka ngalobakeun Allah, pakasaro maka ngalobakeun Allah amdadaha kana ganjarana salat, amdadaha kana ganjarana salat. Kapalimah wa wales babales salat, amdadaha teh babales salat ganjaran teh ya. Bil pati kalawan dipatahkeun, jam'u madadun jamana lapad madadun. Wahya ari amdad eta al asroru pirang-pirang rahasia, pirang-pirang rahasia. Wal ulumu jeung pirang-pirang ilmu, wal ma'arifu jeung pirang-pirang kanyaho. Alati
anu taridu datang lati ala qalbil musolli kana hatena jalma nu salat Paja'ala maka ngajadikeun Allah amdadal homsina kana ganjaran salat 50 waktu bil homsi dina salat 5 waktu ada ari ieu ja'ala amdadal homsina fil homsi eta bin nisbati uri hubungkeun lil muridi ka murid zaman nu ngaharep hate ka Allah wa yuqalu jeung diucapkeun binisbati uri hubungkeun li gori kalian murid naon alima uninga Allah wujuda do'fi kana ayana lemah mingkati anjeun bitaka sulika ku ngedul anjeun anha tina salat wa kasrotis tigolika jeung loba kariweuh anjeun wa alima jeung uninga Allah ihtiyajaka kana butuh anjeun ila fadlihi kana padol Allah ae karomihi tegasna kabageran Allah pakasaro maka ngalobakeun Allah amdadaha kana ganjarana salat ae sawabaha tegasna ganjarana salat bi anja'ala ku yen ngajadikeun Allah lil homsati kana salat 5 waktu sawabal homsina kana ganjaran salat 50 waktu Bismillahirrahmanirrahim alima wujuda do'fi minka ayuhal murid uningaeun Allah teh kana kaayaan urang lemah teh uningaeun Allah taala lemah tina segi naon bae urang teh lemah kapan tina ilmu lemah tina ibadah lemah tina nahan kahayang nafsu lemah urang teh kekuatan lemah itu uningaeun Allah taala teh memeh urang dijelegeun ka alam dunia oge satu acana Allah ngadamel dunia jeung eusi-eusina Allah taala geus uninga kayaan urang lemah mawi ku Allah didhawuhkeun dina Quran wa khuliqal insanu dha'ifa didamel manusia teh lemah itu segala nu lemah kan walaya jalma nu gagah tapi ge lemah gitu naon sababna li anna tokotal basariyah karena sanyana kekuatan manusia la takdiru moal bisaeun moal kadugaeun ala dawami tajalil ilahi kana langgeng tajali ka pangeranna tajalil ilah teh ya aya tajali teh ngagebraya hate ngarti ngagebraya hate ngarti eta tajali ngaranna teh kitu teh pertela tu tajali teh lah pertela mung tajali ya Allah mah ayat tajali fil af'al namina teh ayat tajali fi sifat
aya tajalli fi zat gitu nya. Tajalli fil af'al mah kieu ya. Urang teh nekadkeun teu aya anu bisa ngadamel naon-naon. Teu aya anu gaduh damel naon-naon iwal ti Allah. Tah eta teh lamun jalma pamadeganana hate geus kitu teh geus tajalli fil af'al ngaranna teh. Kitu nya. Teu teh anu bisaeun. Cenah mah bisaeun geuning si anu cenah eta mah bebasaan hungkul eta mah. Bebasaan hungkul. Si anu bisaeun anu, si anu bisaeun anu, bebasaan hungkul. Tak ulah-ulah ngan samet eta sing inget dibisakeun ku Allah. Allah anu bisa mah. Eta mah da adat bahasana ge urang bahasa gitu teh adat eta teh. Bisa anu bisaeun anu adat eta teh. Aya adat mah sasulaya. Oh, aya hakikatna mah Allah anu bisaeun mah. Eta dibisakeun ku Allah. Kitu kuduan teh tajalli ngaranna kitu teh. Ngaranna tajalli jelema. Oh. Karena aya jelema teh nyebutkeun kieu mobil dibalapkeun jeung kuda cenah eleh cenah kitu kuda cenah. Kuda damelan Allah cenah ai mobil tenang jelema cenah. Eleh geuning damelan Allah cenah. Aya nu kitu jelema jeung teh. Kitu padahal sadayana oge mobil Allah teh ngadamel Allah. Kuda ngadamel Allah. Cenah kuda eleh lumpatna ku mobil dikersakeun ku Allah. Kitu we urang mah nya. Enak lamun teu kahartieun wae atuh lumpatna ulah di jalan di sawah. Lawan traktor. Sawah mah. Supaya kahartieun gitu, supaya kahartieun. Oh, jelas. Mobil untuk ke sawah. Lamun kuat mobil lamun kuat mobil anu eta nu kuat berarti di sawah ge mobil anu meunang teh. Nah, gitu kahartieun gitu mah. Ya berarti lain ku mobil tapi ku Allah. Itulah kersakeun. Si kena kuat bawa ke kandang. Gitu ya. Jadi tajalli fil af'al teh kitu. Kuat boga patekadan teu aya nu gaduh damel, teu anu bisa damel iwal ti Allah. Sakitu we peun we. Eta tajalli fil af'al ngaranna. Geus ngaguber aya hatena kana damelan Allah. Tajalli fi sifat Allah teh kasifatan anu kawasa, anu kersa, anu ngarizkian, anu we geuningannya teh tajalli fi sifat teh ngaranna teh. Anu ngarizkian Allah, anu masihan Allah, anu nahan Allah, anu ngaijabah Allah, anu Allah we geus. Eta tajalli fi sifat ngaranna jelema kitu. Urang mah tah matakan moal kuat jelema mah tajalli dawam teh ya sakapeung kitu sakapeung henteu tuh teu kuat cirina yana tokotal basara la takdiru ala tajalli lillahi ala dawami tajalli lillahi. Kekuatan manusia teu mampu teras-terasan tajalli ka Allah teh teu mampu. Udah karaos ge ku urang oge lah sakapeung mah inget ka Allah teh. Sakapeung mah teu inget gitu. Ya Allah. Takkan ulah sangabarengkeun pagawean batur nya. Eta hakikatna pada bala Allah eta teh. Itu gagawean saha tuh cenah. Keun si anu, wah paingan cenah. Nah, eta teh secara tidak langsung mah hakikatna mah ngabarengkeun Allah eta teh. Sabab eta teh damelan Allah. Eta damelkeun ku Allah, bisakeun ku Allah. Jadi hakikatna damelan Allah eta teh. Takkan ulah ngagorengkeun dina tasawuf geuningan. Ulah sok cucat-cacat ka batur cenah. Kitu maksudna mah. Oh, secara tidak langsung eta teh nyacat ka Allah begitu. Os, ieu teh nya. Allah uningaeun yen jelema teu lemah. Kumargi lemah pakolala adadaha. Ieu tina sapalina kanyaah Allah kawelasan Allah. Bisa eutikeun we bilangan salat teh cenah. Da lemah. Oh,
dijalil homsina homsatan tuh unga jadikan sholat 50 waktu Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi geuningan 50 waktu pan kanjeng Nabi nampi tugas teh ngan dijadikeun ku Allah taala teh jadi 5 oh nya eta teh pakolala adadaha disaeutikeun bari waktu nama lega eta teh waktu sholat teh duhur lega nepi ka asar coba nya asar nepi ka maghrib maghrib nepi ka isya nepi ka subuh lah lega waktu nama ku Allah disaeutikeun salatna eta teh tina sapalina kanyaah Allah sareng kaulasan Allah ka urang kajalmi karunya cek Allah taala dalam 50 waktu mah rek iraha usaha tuh 50 waktu coba salat terus saeutikna we lah salat teh saperapat jam hitung coba wah ya waktu karunyangan Allah taala karena saeutikeun kana 5 waktu eta ge hasil kanjeng Nabi pulang anting di langit kagenep ka Allah barang ku Nabi Musa lamun teu pulang anting ka ditu mah acan puguh kan kanjeng Nabi 5 oge eta teh ku kanjeng Nabi Musa mah ditakal itu deui mah tadi kurangan cenah makuateun umat maneh aduh leutik cenah gitu kurangan deui duh lamun kanjeng Nabi uih deui mah meureun bisa kurang meureun nya 5 teh kan cek kanjeng Nabi lah isin hayo wae cenah ti 50 jadi 5 teh sabar kali-kali cenah begitu diringankeun ku Allah taala keur ka umat anjeun Muhammad cenah kurangan nepi ka 5 we dina opti 50 baru 5 kurangan 5 wah kurangan ti ka 5 geus 5 kanjeng Nabi lah isin tos sakieu mah ditampil lah cenah gitu buat teu kuateun cenah kitu eta teh ngan tetep mah ganjaranna mah ganjaran 50 oh hebatna teh nya dibere ganjaran 50 kolateun naon sababna wa alima ihtiyajaka ila fadlihi kuningaeun Allah taala teh urang teh butuh kana padol Allah teh disanghareupan ku Allah ku ganjaran ti Allah butuh di adu harapan ku Allah ku rahmat Allah butuh urang teh ku maghfirah Allah butuh tuh nya kuningaeun teh urang butuh teh ka Allah teh kumargi uningaeun pakasaro amdadaha dilobakeun di ganjaranana salat teh misalkan salat 5 waktu oke ganjaranna mah 50 waktu eta teh hebatna teh nya salat 5 waktu ganjaranna mah 50 waktu atawa ganjaran salat 50 waktu dikana salat 5 waktukeun nah eta mah lil muridin binisbati lil murid bermuridin cenah eta mah ai muridin mah ganjaran 50 waktu dikana salat 5 waktukeun muridin eta mah ngaranna teh tahfif keringanan ti Allah dikurangan pan di 50 jadi 5 nah lamun keur lian muridin mah gopilin model urang Allah taala uningaeun kana lemah urang teh ngedul uningaeun bakal ngedul teh uningaeun loba kariweuh uningaeun Allah taala geus uningaeun oh tapi butuh kana padol Allah mah maka ku Allah dilobakeun ganjaranana ganjaran salat 5 waktu diberi ganjaran salat 50 waktueun ku Allah taala hebat katanya jadi kurangan henteu jadi kurangan eta teh salat 5 waktu diberi ganjaran 50 waktu sarua jeung 50 waktu kali salat sampai sapeting gitu lamun eta teh salat teu berjamaah salatna berjamaah lain deui nilaina berjamaah mah sekali salat teh 25 derajat yang berjamaah salat teh 25 derajat sadarajat teh 10 hiji derajat teh 10 derajat di Allah taala mah dikalikeun 25 kali 10 250 tuh ganjaran berjamaah teh 250 derajat.
sampai sapeting teh teh gitu. Sampai sapeting hitungna tah. Sampai sapeting. Kira-kira sekali salat, sampai sapeting sekali salat teh. Sekali salat teh ganjaran berjamaah salat teh 250 derajat. Artinya Allah taala teh diceurkeun ganjaran anak. Apaleun da urang butuheun Allah taala teh. Karena rahmat Allah, karena karomat Allah, karena padol Allah teh. Gitu. Tok, hitungna kitu tah. Salat 5 waktu secara hisi katinggal ku urang 5 waktu mah. Di gabere ganjaran sami sareng salat 50 waktu secara maknawi katinggal. Tuh, jadi anu 5 waktu menghisi katinggal ku urang. Karasa ku urang, kalakonan ku urang. Anu 50 waktu mah secara maknawi dekat tinggal ngan ganjaran anu wungkul. Hebatnya insyaallah. 50 waktu sarua jeung salat 50 waktu. Sakali salat teh sarua jeung 50 waktu. Sakali eta teh ayeuna 5 kali kali 50 deui. Sok sabaraha coba ya 5 waktu. Hitung weh. Jadi sakali salat 50, duhur 50, asar 50, kali 5 we 50, 250. 250 encan berjamaah deui. Sakali salat teh berjamaah teh 25 derajat. Oh nya. Sakali sadarajat teh 10. Titikalna ku Allah teh ieu 250. 250 berjamaah jeung salat tadi 250 deui. 500 sawaktu salat eta. 500 derajat ganjaranana. Kan eta teh kitu mah ngaconya ganjaran salat 7 derajat cenah gitu. Itu gemun bisa Fatihah cenah. 500 ganti. Namun berjamaah mah 500 itu hebatnya. Tuh eta teh apalin urang butuh dilobakeun ku Allah taala. Aduh. Allah wallahu dzul fadlil azim. Allah ngabogaan fadl anu agung. Tikalkeun salat oge. Fala ta'lamu nafsun ma utiya lakum qurratu ayunin. Qurratu ainin. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Awak-awakan tinyahuun ya wala ta'lamu nafsun ma utiya perkara nu disamarkeun ku Allah min qurrati ainin tina kasejukan hati geun salat kasejukan hati tinyahuun awak-awakan mah padahal eta teh jazaa'an bima kanu ya'malun pembalesan kana amal-amalan jalma. Hebatnya. Jadi bikin ka jalma anu salat ieu teh. Bangsa asror arro di mah amdad teh asror. Asror teh bersih hate, tajali, asror teh kasubna teh. Ilmu-ilmu makrifat kanyaho anu didatangkeun ku Allah kana hate jalma anu salat. Tuh geuningan. Jalma anu salat teh sanajan kuana mah salat we engke gedaratan ilmu ti Allah, ma'arif ti Allah, asror ti Allah kan hate anu salat teh. Kitu dinga mah salat we heula, jadi jelema teh kita salat heula. Tuluy bere ilmuna sing bener. Ya salat oge meureun salat bener deui gitu. Salatna make ilmu fikih, meureun tasawuf, tauhid gitu bener. Gitu. Itu bener mah da naon gitu bener mah. Model kieu meureun ai batu ai kahayang gede ngarep-ngarep ka Allah teh, hayang sagala. Ai ibadah teh bener gitu. Hina ibadahna teh. Berarti aya dunungan hajat. Batur mengirim sapi, ngiring munding, dia mengirim daun, meni nungguan pamulangan. Batur ngirim sapi, ngirim munding itu ngirim nungguan pamulangan, dina nanyakeun pamulangna ayo.
ada gitu lah ibadah orang goreng kieu ayo nanyakeun ka Allah ganjaranna kumaha sakumaha ganjaranna hayang teuing ganjaran sekian ganjaran we eta teh hayang ka Allah teh loba kahayangna teh eta teh nungguan pamulang ngaranna eta teh gituan teh cek Allah sing bener heula gawe maneh itu gitunya jadi teh kawelasan Allah kanya Allah keur manusia salat asalna 50 waktu dijadikan 5 waktu tapi ganjaranna 50 waktu anggar salat sorangan eta teh ya hitungna teh salat sorangan eta teh benar oh lamun berjamaah mah sakali salat teh 25 derajat hiji derajat dibales 10 ke Allah 250 oh ya 250 tah 250 kali merenang jeung 250 tadi 500 ya guys oh dina salat teh sekali salat teh untung atuh insyaallah kan ku aya salat teh jelema teh bakal deket jeung Allah moal aya cara anu paling cepat deket jeung Allah ya di salat deket jeung Allah maka kan nasihatan teh salat teh jelema mah gitulah asal dekeun salat teh geus aya harapan gitu kan kali ahli-ahli nu sok mere doa teh nya sok dinasihatan teh kita salat teh jelema teh ieu teh doa teh ya mun hayang beunghar pan gitu wae bayang beunghar ieu doa baca teh salat pan teu salat oge manehna jadi salat tuh geuningan ieu teh muja jalma Islam pemujaanana batur maka Gunung Kawi urang eta salat penting teh ta baca ieu muja ka Allah kumaha tah berhasil daekeun salat gitu mah dan eta mah geuning cenah teu beunghar wae nah kitu teu beunghar wae eta urusan Allah eta mah urusanana dan bener we salatna kitu eta mah kudu ngaji supaya bener salatna tungke daekeun ngaji pan kitu itunya alhamdulillah jadi Allah taala geus uninga diajali yen urang teh jelema lemah yang urang teh jelema butuh terus uninga Allah taala itu mudah-mudahannya ya pengawasan menjadikan wasilah karena panjang tinggung yuswa urang sadayana dan keluarga urang sadayana dari syariat wal afiat dari beribadah kepada Allah jadi coba pengawasan menjadikan wasilah karena hasil maksud maksud dunia maksud akhirat kamu bekal ibadah kepada Allah supaya pengawasan menjadikan wasilah karena manfaat di akhirat kali mugi usin biasa ngamalkeun anak menjadikan wasilah karena marah husnul khotimah nasallu kal ijabah al-fatihah Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.